Panggih dari yang kuringnya dina carita Sunda serem Jumat Wage. Tong ngadengikeun carita ieu paduduaan komo jeung kabogoh. Isi aya anu katiluna setan. Maneh bisi asup angin. Yang kade tong poho like jeung subscribe na. Jadi kayak maneh lamun aya carita-carita anu anyar deui bisa nyarah. Sok geura dengikeun caritana anu judulna Di Baturan Nguseup ku Kunti. Duh, tong dituluykeun ulah. Nguseup teh kajian teh isuk-isuk. Nah, mani asa tarareungki rarasaan teh. Balik deui ah. Kagak kata mana mah ieu geus tareh tepi atuh ka ditu ka curug. Ngusupna di lebah dinya deket curug. Dirasok loba ya ieu mah. Lain asa teu sasarina cuaca teh kieu. Mani asa kieun ayeuna mah angin gelebug. Jaba mani asa poek ieu teh. Eueuh bentang-bentang acan. Yah balik deui ah. Si ayana naon geura. Bisi urang mah bisi lain ieu, bisi hujan kayak ngagebret. Padahal tempat nyuhan di dieu mah eueuh saung. Mana mah lain cieun hujan cieun naon. Orangan we nu puguh nama. Nges kagok lah urang tuluykeun we nguseup. Balik deui kan jauh. Ieu geus tareh tepi itu di ditu. Kan moal mainan naon lah. Kuring aya naon aya jurig aya naon dihakan kuring lah. Oh. Kayak naon aya kunti aya jurig cai dihakan ku aing mah. Hari mana kesempal kitu ngomong teh belagug. Rumah sia mun aya ngadatangan. Oh karek kumaha mun aya daratang sia maneh tong sompal ah ngomong teh. Bisi engke kadengieun kadon daratang nyalampeurkeun. Hayu lah, tuh geus tareh tepi. Caritana kuring harita teh rek nguseup duaan jeung si Uci. Kuring mah nu katelahna Aweng. Lemur kuring di Negla. Harita kuring rek nguseup ka walungan anu teu jauh ti lemur kuring nu ayana di Ciberem. Harita kuring ini teh jam 10 peutingan da caritana rek balik nepikeun ka subuh ngaruseup teh. Jeung teu karasa di lempang teh. Sabot ngarobrol juga tepi ke tempat tujuan, ke tempat anu biasa kuring duaan osok ngaruseup. Oh, weng gini seperti deui Mana gimana weng? Kuring mah rek di ditu ah. Di deket curugna. Uing marek di dieu we cia. Nu biasa tempat uing di dieu ya. Sok loba laukna belah dieu ge. Nya sok atuh bisi maneh arek di belah ditu mah. Uing mah di dieu we nya. Nya sok atuh aing arek belah ditu we nya.
Jung, si Uci harita ngadeketan ka Pelbah Curug, tempat manehanana biasa nguseup. Da teu jauh teuing jarakna teh ti kuring teh. Da masih keneh kaciri ku kuring oge. Nya paling aya kana kurang leuwih 8 atau 10 meteran lah ti kuring teh. Rung we harita teh kuring teh ngamimitian nguseup. Ngan teu karasa waktu teh geus ditingali dina HP jam teh geus tereh jam 12 peuting. Kuring ya harita geus bebeunangan lauk teh geus aya sababaraha hijina. Jeung deui kusabab jarakna tepati jauh teuing, jadi kuring keur ngaruseup teh masih keneh bisa ngarobrol jeung si Uci teh. Ci geus menang lauk sabaraji euy. Aing mah lumayan ya geus rada lumayan euy loba geuning. Jarang aya nu nguseup keureunya ka belah dieuna. Weng euy. Sarua weng ge. Geus rada lumayan ya. Beunangan teh. Sigana jarang aya nu nguseup ya ka belah dieu teh. Dah tuluy ke dieu ah. Ye, ieu ge geus nyangut deui tuh. Kita lumayan kan ya beunang ya. Badag, rada badag ieu mah. Naonnya nilem euy. Lain sih. Nah, hanya karasa teh kumaneh Ci. Beuki dia teh asa beuki geumeun euy hawa teh. Asa beuki hieum gitu. Oh, angin tuh beuki gegelebugan. Langit tuh poek gitu. Jeung meuni asa tah dengekeun geura. Ci. Jeung suara anjing teh jadi babaung kitu nya. Nah, ieu teh meuni asa jadi kareung kieu euy. Ci. Di maneh? Ieu henteu. Kareung teh ieu meuni asa kareung kieu awak teh. Weng euy. Nah, hanya cuaca teh asa kieu euy. Tapi hari hujan moal sih kana mah ieu teh. Tapi asa rada geumeun gitu karasa. Lah haula we lah, moal mah aya nanaon, mah aya jurig lah. Tenang moal mah aya nanaon ieu mah biasa kan urang di dieu nguseup. Jeung deui da kan tuh teu jauh teuing kan di Cilemuran oge. Kedah kahalangan kurunan jeung pot. Moal lah lupa teh ka Cilemuran aya nanaon mah. Karek oge si Uci eureun ngomong. Nah, cikikik teh aya nu seuri nyikikik di pelebah peuntaseun susukan walungan. Ci, kadenge teh eta aya suara anu seuri. Meuni cikikikan kitu. Nya weng euy. Pelebah mana nya datang eta soal teh? Bari jeung si Uci teh nyampeurkeun ka pelebah kuring. Naon Ci maneh? Sieun teueung. Lain sieun aing mah nya hayang mastikeun nya maneh. Eta sora ti pelebah mana datangna? Nya ci aing ge matak sia teh tong sompra ari hirup teh. Nah, Ci, ayeuna mah jadi aya suara nu ceurik. Kadenge henteu kumaneh? Oh, geura dengekeun tah. Aduh, ya kumaha teh? Biasa kareung kieu ieu teh. Kumaha tuh weng? Ieu geus kieu. Heueuh nya euy. Balik we, cia.
Nah terus kan kita tapi beneran dia maci euy. Harita kuring tetalangke langsung we beres-beres. Siap-siap erek baralik deui. Da soalna moal bener mun dituluykeun ge. Lo aya nu ngaganggu. Kadenge soranu seserian, coba aya soranu cerik cikeneh. Ayo Ciah, buru-buru init. Ayo weh. Kala. Laguan kedeng. Sabot kedengaran si Aweng teh beres. Nah mani jelas kadenge deui kitu pangeun aya sora anu seuri cici kikikan deui. Pas dilieu ku kuring ka tukangeun kapal bah tukang gebeg teu naha kuring harita ningali aya jirim makhluk anu mangrupakeun awewe diuk dina tangkal kai di luhur bari suku ucang-ucangan jeung kacirina ku kuring beungeutna mani ruksak pinuh ku getih ditambah buukna anu ngawig-wig. Harita kuring langsung ngagorowok, Ci Kunti. Pas si Uci ngalieu ka tukangeun anu ditunjukkeun ku kuring manehanana teu anta parah deui beratak teh lumpat pangheulana poho kana jejer ejeung lauk ulut bebenangan tadi. Weh, kencang. Kunti. Teu anta parah deui kuring harita duaan langsung ngaberembeng lalumpatan ngan kuring mah teu poho kana jejer ejeung lauk ulut bebenangan tadi. Lamun si Uci mah poho kana jejer ejeung lauk bebenangan nu tadi. Jeung deui kadengena eta sora anu seserian teh terus wae kadenge teu eureun-eureun. Teu karasa kuring lumpat teh geus jauh. Geus teu kadenge deui sora anu seserian tadi, anu cicikikikan tadi. Kuring harita geus tepi ka pilemuran, da teu jauh teuing ti tempat panguseupan teh. Ta sakitu pangalaman kuring harita basa keur nguseup di baturan ku Kunti. Pangalaman anu matak pikasieun keur kuring kajadian anu teu oleh inget tepikeun ka ayeuna. Jeung deui ayeuna mah lamun arek nguseup tengah peuting paduduaan teh mikir dua kali sok sieun kajadian eta teh kaulang deui, kecuali lamun leuwih tiluan ngarabring resep. Tah sakitu kena pangalaman si Aweng harita basa di baturan nguseup ku Kunti. Kade nya
tong poho subscribe na. Meh maraneh nyaho ke aya carita-carita anu alanyar deui.